Ya lu mulai bedinya tuh bang jauh-jauh itu kan nyari bedinya tuh ada hari mah bisa digeser. Geser atuh tanah. Masalah hari na ieu clip on ya. Bisa nang bolu ya mah clip on Lagi ya bang alhamdulillahnya apa ya teh orang teh Bisa ngumpul ya. bisa ngumpul Terbiasa nanti ya. cara seperti biasa kan jarang-jarang ngumpul tuh kan buat tukang bubur Pak. jadi buka heula tuh sampurasun wargi sadayana ya kalau sana juga ngumpul ya wargi cawokah kayak Om Alan kayak Bang Buyung. Buyung sareng kuring ya aduh alhamdulillah nyampe teh we iya non podcast gitu nya nah ini Tumben aya tamu gitu nya. Aya Aya tamu. wawancara ka urang asa kaget ya terbiasa na. tumen-tumen bang jadi tilu kalinya dina minggu seminggu iya nya tilu kali di Sabtu kemarin kayak gitu tilu kali Terus asup barang jadi Tapi alhamdulillah nah ku ayana barudak tadinya. Jadi urangnya jadi clip away. menang bolu. ayan lah aduh bang Buyung makanya kita teh cenah mulang narik kosong cenah saya teh kayak diisian bulu Langsung ngebut pulang. Nanti saya ngontek eta nya. Kijang 2, kijang 1 standby. Aya naon aya bolu. Siap ngebut. 86 tuh orang. ya non lah rezeki mah di mana aja kan aya molen ya molen jadi ya alhamdulillahnya jadi ku ayana barudak di SMA gitu nya SMA negeri aya tilu kelompok ka dieu artinya kan Masih aya lokasi respon urang teh wayang golek galeri jadi Sanggar Jenderal Harja Putra teh setidaknya mulai terkenal keluar gitu Mulai ya tercium gitu bahkan ya gitu kan zaman di film mah wah bos ucil eta masih sih papa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kan ya ngerengan orang sadayananya ku ayana budak sekolah tadi gitu bisa menyebarluaskan lah gitunya dengan budaya orang di dia gitu misalnya aya wayang apa aya wayang golek di dia aya ya seniman apa naon Seniman ini saya mah anu heran mang anu heran salila tilu kali wawancara podcast tumben Mang Buyung ngomongnya bener nu kedua kali kita udah meeting mah ada nyambung ditanya awalnya anu ku saya ieu mah nya di talintik gitu nya kunaon rada nyambung tumben anu kahiji emang pas keur meureun esina geus eta nya anu kadua nah ningali eta aya bolu eta faktorna mah nu kahiji panan dahareun namprak di dieu jadi kolaborasi teh ngeunaheun gitu dah semangat gitu ya semangat jadi teu ieu jadi fokus gitu ya saya ge da bukan dua nu katil mah tarutupan kene jadi wah antara suguh ke depan teh ya ya saya oge wayang kita ngerasa deus ngerasa bahagia man ya ada desa teh yang bagianna gitu nya sanjena berarti kan batur di luar teh geus apal gitu ya maranehna datang sorangan lain urang ngundang kan ya ka dieu teh gitu alhamdulillah mudah-mudahan we bisa terus ayeuna misalnya dibayar ke bolu sebenarnya tuh lumayan ke bolu deh ayeuna ngalenger seni mah kudu ikhlas jelas kulantaran ge nya budaya Sunda mah nya bahasa Sunda mah kan bisa sakata teh bisa bermacam-macam arti gitu. Jadi dina bahasa Indonesia karena bahasa Sunda bisa beda artina, beda jeung bahasa Indonesia sorangan gitu. Misalkan dingin kan tiris gitu kan ya. Tiis gitu kan. Terus pisan gitu banget gitu kan. Pisan banget gitu. Tiris pisan dingin banget kan enggak hot urang kan beda atuh gitu. Bahasa Sunda tah beda bahasa mal bogaeun gitu. Beunghar urang mah tina tahu singkat padat gitu. Jelas. Ona yang gua satu lain. Aduh. Mudah-mudahan ya kayak kepagi barudak malah. Mudah-mudahan kabawa gitu. Pokok
Karena menurut gitu emang lebih tibolu ya deh. Karena bolu deh wae. Tapi alhamdulillah dulu-dulunya saya ke istilah mah tadi nulis apa soalnya saya pas saya musibahan gitu nya. Ku ayeuna kieu teh rada kahibur. Rada kahibur alhamdulillah kabrang-brangkeun gitu. Bisa Ya, sendiri. sama lah orang pengen orang sorangan harus perlu lebih hati-hati. Jadi musibah di mana pasti aya muncul tanpa direncanakan gitu. Pas modal urang mah tong jauh-jauh kan tadi sifat gawe pengurus niatan terbalik terus minum jamu Bandung Jakarta teh hanya geuningan gitu. Pas nepi ka imah teh pamajikan ditah pamalikeun soptek. Teh kategorinya sarua jeung musibah mah. Pisan eta mah. Jadi intinya orang minum jamu Jakarta itu. Bandung Jakarta itu. Pas datang ke Pak Imah, Nulis sok teh. mesti tah meuli soptek karena musibah teh mereka. Aduh belajar mah. Kan godok. Liar Liar. Eta musibah udah dapat. Jadi itu bisa disangka-sangka teh ya. Segala sesuatu yang akan terjadi kita tidak tahu. Yang rezeki mah kan teu apal. Nah, pada ayeuna kan Aya tiba-tiba ka dieu. Suka dibuskuskeun balik kan rezeki beuteung nyaho. Da orang ieu dahar gede-gede ge sahwab-sahwab dahar mah. bener. Nah, itu kudu dijadwalkeun euy urang teh. Masa dijadwalkeun kudu mungkin kan lamun hesenya kita waktunya susah orang teh nya. Jadi ngomong teh campur we hese lah. Kudu aya schedule meureun keur eta. Keur refreshing kieu, nyari press. Eta kan saya sengaja. Heeh. Aja ya dikeluarkeun. Sampai ya tempat Aya. mobil enak kan saya garasi itu di luar. Nah aja itu dikhususkan orang ngumpul-ngumpul gitu sampai aya tempat lah istilahnya. Bari ngaliwat kemana emangnya? Bari ngaliwat bisa. kira tuh. Jikana mun di situ mah idenya udah poin deh. Tapi ada masalah urusan itu dijadwalkeun. dijadwal kayaknya Dijadwalkeun, diusahakeun. Aya gitu. Nanti program harus coba gitu ya programnya. Ya karena istilahnya mah ngobrol ada tuh bakal seni Sunda. Nah, ini ngomong-ngomong masa Sunda, seni Sunda. Ayeuna aya nu tertarik kana wayang gitu nya. Urang kudu mulai mengenal kana wayang. Beki mengenal kana wayang. Cing ayeuna yang apal. Ai Mang Buyung. Wayang karakter wayang anu favorit saha kira-kira jeung naon alasanana gitu. Ya, di satu sisi apa kategori rakyat biasa Bebas bebas. eta masalah. Ya orang mah lain ngaikeun di kostum apa karakter ya. Justru orang mah lebih mau karena Semar. Alasanana Semar. Karakternya mungkin lain orang pada orang Semar lain. Jika cara cocok eta juga. Lain beda. Rasa gitu nya bisa jadi Semar. Jadi mudahnya karena lebih mengenai karena kehidupan hidup putihna hitam putihna teh kehidupan teh bener-bener kena aya di Semar. Jadi erek peribahasana lebih ke pasrahnya kumahnya. Lebih ke pasrah di satu sisi ya kembali di kadirina Semar teh emang bener-bener megang teguh gitu. Hitam putihnya dunia tuh bener-bener harus dikuasai ku Semar. Berat, imah berat. Anjing wani di kilo nya aing berat. Berat. Asma kan orang geus tingkatan geus sebedanya. Mun ternyata masih saneat, hakikat, terus tarekat, terus kaditu, terus marifat, terus kadinya nepi. Ari kadinya mah mun lamun nanya ka saya sorangan mah ya nya saya mah da di rakyat jelata mungkin mah yang jelata ya nanti rakyat biasa lah gitu nya. Urang mah lebih ke cepot sih mah ya. Cepot. Heeh. Alasanana tah cepot. Nah, ieu cepot ya. Lain ku goreng na wajah lain. lain kurang bisa eta lain. Tapi da cepot pasti di kacamata mah. Kan ini mananya eta doang. Oh, iya. Lain eta. Iya. Leuwih ieu biasa bisa ngahibur, ngahirupkeun suasana. Tidak terlalu serius, tidak terlalu fanatik. Ya, orang mah ustad lain gitu kan ya. Ya penjahat juga lain gitu kan. Cepot ini lebih kayak tukar dia lah gitu kan.
bisa menghibur, jalan matur kasusahan orang bisa menghibur. Di mana-mana kapepet-pepet baik ya lamun diijak-ijak mah pasti seperti ngambek. Oh, itu ngambek. Eta teh seroja nginspirasi orang Sunda. Asli. Lamun orang Sunda paribasa oke tukang ngabodor, tukang ngalucu. Tapi lamun mana yang nepikeun ka ngagijaleh urang aya ambakna cepot itu. Jerok. Duh, Bro. sumur ge eleh ke jerona lain. Tapi memang iya sih. Saya hampir sarua sih karakter anu di resep di wayang golek. Salah sajina Semar, Cepot. Soalnya ngegambarkeun kehidupan bisa. Kehidupan nyata sehari-hari gitu, Bahkan- tidak selalu tinggi teh eta. Bahkan Semar mah kan teh aya istilah paribasanya dina bahasa Sunda mah nyumput bunyi di nucaang. Nah, Eta nu bilang kita Gitu, putih bisa. tadi teh. Jadi Semar mah sebenarnya kan jalma beunghar gitu nya. Tapi Tengah ciri berubah wujud istilah nyamar warnanya Nyamar. jadi Semar gitu kan bisa Berat ketudah Semar. Boga sawarga, semoga boga sawarga, Oh. ngeloka, bisa dikadunyakeun coba. Gitu. Tanpa rubah libu ke kekayaan. jika sama ini nomor anu kitu Ngomong aya. aya anu Semarnya di urang mah Hayang Aya, siga eta dah hayang kawin deui mah mah. aya oge di urang mah anu istilahna nu biasa-biasa oge bahkan mungkin teu sabaraha tapi kacirina hayang Hayang katingali gitu. Semar mah Wah, bawa mae bandingan. mulai banding akhir ilmu hitutna oge. Woi, Semar ieu Paribasa lamun dina emprakna ge lamun di KPP tinggal nyebut bulu hiji we jadi. Gitu. luar biasa. Nah, ai urang euy. Riweuh jeung riweuh we. Nah, eta kunaon karena terlalu fokus ka dunia. Sebenarnya eta intina. Aya mode orang lain sing sombong udahnya di dinya mah maaf masih kena perlu gaji. Ada mah kan henteu. Terus lah. Lain sing sombong. Lamun urang nama gaji calana eueuh nu murah. Hari ini Jawa masih perlu gaji gitu kan masih laletik. Orang mesti perlu. Makanya orang hayang babat, ampela lah gitu. Ada gaji mah mesti perlu. Naon mun eueuh nu murah calana perlu ganti deui. Mata lain sing sombong urang teu perlu gaji pokoknya. Eta hungkul. Dasar orang udah terbukti ya eta mah. Urang ge enak ieu. Batur mah nyanon teh ngejar kekayaan orang mah gitu. Teu. Urang mau boga duit 5 juta, 1 miliar, urang bikin ngawan kabeh. Oh, kabeh orang mah teu perlu. Ngalamun deui. Ngalamun deui. Ayeuna tadi ngebahas masalah wayang, Man. Ayeuna Aduh, tokoh Sunda. Aduh, saya panggilan, Man. Panggilan eta teh. Ari Panggilan ngomong. di Semar juga. Ari ngomong jadi ajun apa? Teu sieun kudu diimah. Ya bentar, aya pulang. Aduh. Aduh. Arjuna. Budak mah. Iya. Elah, budak mah. Wah. Waduh, komandan dia mah. Si aya. Siap. Wah, Nah, kebenaran itu. sebenarnya teh Emang panggilan kode alam. Kode alam. Lain panggilan ti budak doang ya saya mau hawar-hawar di masjid. Iya. Orang maju ke asar, di orang kudu ngingetan, sarua jadi ingetan. Kudu diingetan. Kudu ingat. luar biasa Mang Buyung ya. Jadi orang ngomong Jero. pada pasna heeh. Mending orang sholat daripada nanti orang disolatkeun. Aduh, ya jeruk kieu. Jadi enak main jalan mah geus manggil manggilkeun. Orang Ya siap-siap. ulah bro siap-siap di urang poge dibungkus. Mungkin lain waktu lah kita disambung orang. Ah, teh mah rek bahas ieu. Kalau tadi masalah wayangnya acan kaguar kabeh ya. Ada cakang ngungkul ieu mah, casing ngungkul. Kalau yang ngebahas di jeruk, jeung saya teh yang ngebahas ieu. PR berikut nanya, coba ngebahas bukan karakter bolehnya tokoh Sunda anu pangnyongcolangna lah. Saha kira-kira kan topik bahasan berikutnya. Mungkin kayak secara spesifik coba ngobrol masalah Kang Ibing. Soalnya Kang Ibing itu aduh ilmu lah. Mana luar Jero, biasa. jero. Pinter. Di samping ka Ibing sabarna bae abah oge nuturkeun abah Asep oge nuturkeun ka Ibing. Ya, benar. Jadi nganaon di samping sadeng tukang ngabodor kikikeun tapi ngapkeun karena keagamaan ka abah ge di samping ngawayang aya oge karena keagamaanna oge. Abah kan memang nyantren heula. Heeh. Beda gawe santren heula. Karena dakwahna jadi memajukan teh mungkin terinspirasi ka Kang Ibing oge. Tapi saya mah mau ke Kang Ibing bisa kuliah nama
dongeng cawokana mah Heeh. dongeng Legend eta mah susah di pengganti. Mah aya main nandingan anak gitu. Aya nama. Ayeuna orang ngagantikeun teh jauh tina kadahareun nu kadahareun karek lucu. Mudah-mudahan kebaklak. Yang itu mah kayak disambung deui berhubung enak clip on leungit hiji. mudah-mudahan Mudah-mudahan kayak kabawa apa itu sebenarnya kabawa juga nama. Mudah-mudahan kita ieu pagih lah jadi Siap. ngerawi lengkap deh. ya berarti Ayo guys schedule-keun we lah eta kira waktu layak kabeh gitu ngumpul. Da lebih komplit mah bisa enak ngumpul kabeh gitu lebih enak. siap atur nuhun Komalan, Ya, salam sama-sama. Mang Boyong ya, 3 kali menyertai barudak memberikan masukan sebenarnya ke barudak ilmu. Masuk aja Dari ting saya, ting ngertiin ting. tapi dia bikinnya gitu. Ya. Tapi itu nama lah Ya, minimal aya lah. apresiasi lah barudak jadi untuk Ya, alhamdulillah. melestarikan budaya Sa- Sunda. Seandainya orang nggak bantu barudak udah ngerjakan tugas Nah, enak. tugas makalah sosiologina Heeh. gina ngeunaan wayang golek. Sugan gitu ka hareup mah harewas bojong pada bahasana. Ayo cenah Pak nampil cenah di sekolahan. Ya Ya, beureum. harapannya kan kita mudah-mudahan Ah, gitu. gitu. Ya, Urusan ya. ya misalkan ada pelantikan OSIS atau ya manggil OSIS senior gitu. Oh, ayo balik si senior kalau ini disebutnya kan abah ageng lah soalnya Iya. ageng pisan Nya posisi aya artina. naon lah Orang selamat soek gitu. aduh Beda ya Pak. ini kita ngebahas itu mah pas Kayak itu Pak. pas ngebahas cawokang siap. Di episode berikutlah sebenarnya. berikutnya Akhirnya masuk putaran mulon heula we. Heeh. siap atur nuhun Pasadena aduh Sami-sami ya. Maaf. waktu saya bisa ngumpul deui nya Ya. kan mikiran dia ya clip on Ada duit tentunya. lumayan ini gila 150 Satu. Ke bawah ini yakin ke bawah ke budak bawah jadi Bara duit kan lumayan. 150. Terus sekarang